Aing mah nyopet hese gara-gara tuh menang berdesakan. Dasar covid disahkeun we kan gawe teh. Kumaha ayeuna? Yen mah semua nyopet. Ayeuna mah urang rek alih profesi. Kau naon ya euy? Sok. Hop. Duit mana? Duit orang mana? Duit mana? Mana duit orang teh mana? Aduh. Urang teh copet. Ngan ayeuna ganti jadi tukang todong. Tah ayeuna dodong maneh. Duit mana? Astagfirullah. Emang rek naon? Urang teh rek nodong si ieu. Rek nodong ti tinggalian heula si Mang ieu mah tingali naon? Nah kumaha gitu jelema ieu? Ngapain ge pupulung. Si Mang ieu mah teu bogaan duit, bogaan ge rongsok. Gitu. Terus kumaha? Rek jadi moal nodong teh? Moal kajenengan deui we. Kunaon sih? Maka jeung bebeja urang pemulung, jeung teu boga duit. Nah kunaon kitu? Era nyaho. Astagfirullah. Emang rek naon? Urang teh copet. Tah si ieu teh korban penodongan. Urang rek ganti copet saha anjing. Anjing. Masih langsung nodongnya. Kunaon sih? Make jeung bebeja urang tukang rongsok. Nah kunaon kitu? Era atuh.